lagi bersama saya Chef Cino Braja Musti Abdi Ujang Ibet di segmen CS Cerita Seniman. Oh, why. Yo man. Yo, what's up guys? Warna mah ayeuna panginten Kilat Bajra TV rada aya nu berbeda. Beda dari segmen-segmen sebelumnya juga. Dinu backsound geus beda. Backsound geus beda ya. Metal. Hah? Paeta calung? Vokalis band metal. Beda. Kakarelnya. Band metal Human Flesh. Oh. Human Flesh. Penasaran euy. Kang Japra. Yo. Halo, assalamualaikum. Cuma cewek itu gampang. Aduh. Tapi ya tes kopi itu, aduh. Hajar. Ngopi pemirsa. Ditabeh lah, diigelkeun lah kopina. Iglang lah. Mantap. Kang Japra kumaha sehat Kang Japra? Alhamdulillah sehat, Kang Cino. Aduh iya hampura pisan Kang Japra ngaganggu pengetenunya ya di Uleman Kilat Bajra. Soalnya ngadanggu nembe teh bade ka Singapura. Malaysia. Oh Malaysia. Aya Badai ka Uruguay. Oh Uruguay. Sudah teh urug angen. Mun bade ieu nya kan budak Western Castanyo Disunatan. leres. Oh. Saya mah Argentina. Oh Argentina. Itu pindah ke Uruguay. Kan ieu si Bojona teh orang dinya. Oh. Gitu. Garwana. Garwana. Duh, punten. Jadi pemirsa Kilat Bajra TV panginten ieu teh Kilat Bajra pas kasumpingan vokalis Human Flesh. Kumargi tapi hapunten pisan teu tiasa ngasumpingkeun sadayana Kang Japra kunaon ieu teh? 7.000 kita kalau rasa. Aya kesibukan masing-masing lah Kang Japra. Leres. Yang tadi we nuju sake. Gitu. Nuju pri. Emang Human Flesh teh aya sabaraha orang personilna Kang Japra? Human Flesh ya 5. Terus Kang Japra kumaha? Nah, kaiji aya Kang Japra sebagai vokalis. Terus Wen sebagai lead gitar pertama gitaris. Lead gitar gitaris. Melodi. Oh, melodi. Oh berarti sama juga Apoy Wali. Mau diraja. Oh mau diraja. Anu katidurna saha Kang Japra? Terus mau Jibril. Gitaris kedua ngari teman. Mohon. Terus basisna Bugi enggak kayak mah bule pisan nama lagi beda. Bugi. Kang Bugi pengennya sebagai basis. Terus terakhir drummer Duki. Kang Duki sebagai drummer. Kadang sempat tuker mana drummer mana drummer mana ton. Kumaha eta peda badag awakna kumaha eta Kang Duki teh? Pokona mah bass drum sareng jalma teh teu benten lah. Oh pilih nu teu aya nu terang Kang Duki tah ieu ya gambarna. Tah. Bentena hardcore metal hardcore itu sareng genre nu lain naon gitu bedana Kang Japra? Sareng metal saja. Upami abdi mah nya bukan nu sanes main cek abdi. Versi Kang Japra we mah lebih tiasa nge-explore sadayana musik gitu. Bahkan si amun band-band anu tos kampung pisannya kolaborasi nanti sareng calung sanes calung kariling. Terus si karena itulah jadi lebih biasa explore lebih jauh gitu. Sanes fokus metal jadi biasa sareng mana. Oh kolaborasi jeung nu kitu ge bisanya? Biasa. Model Cukimai sareng kendangna aya. Ya, terus si saya teh pergatan sareng karinding naon kapung teh? Karinding Attack. Sanes. Cetar sih. Kalau mah sareng nonton musisi-musisi Sunda. Oh, kali itu. Jeung ieu angklung kali itu teh. Biasa. Sebelum lebih jauh ya Kang Japra, Human Flesh, makna Human Flesh, arti Human Flesh teh pastilah aya maknana keunnya. Pasti. Naon sih Kang Japra teh? Tah kaleresan abdi kan nu masih nami Human Flesh nya. Nami nama komen secara bahasa mah namina
artina teh daging manusia. Daging Sumanto. Sanes. Katamu kejam teuing. Daging manusia teh nyanting denten kumaha tah maknana daging manusia. Nah, aku abdi dinamian human flesh teh jadi kan si jalmi seorang jalmi teh mal mungkin tiasa mana teh mal mungkin tiasa hidup Sendiri kan. Mun aya organ-organ sanes. Nah, misalkan contohnya si vokalis teh sebagai pembuna lah. Nya. Si gitaris sebagai jantungna kasarna. Terus teh nu lainna apa nama organ-organ tubuh? Drummerna sebagai bujurna. Mul pasti pejit nanya. Jibril sebagai pejit nanya. Karunya sebagai kelekna. Nah, apa nama didinya teh dibungkus lah si tarurang 5 orang teh ku band nu namina human flesh nya sebagai hati nama kulit daging manusia teh nya eta lah. Ame bersatu lah eta. Oh. Jadi wadah-wadah kreasi urang teh tina si band ieu gitu. Makna terus. Satu acan corona ya Kang Japra. Manggung teh kemana wae gitu. Wah lumayan alhamdulillah terus kemana-mana. Ada larangnya. Nah, sampai ke ieu nya non. Batam. Bahasa jual beli HP. Hampir kantor cuman di cancel biasalah. Oh, terlalu ieu teuing jauh teuing eta mah. Sedangkan kan si personil human flesh teh sanes seniman unggul aya nu damel di pabrik. Waktuna soalakannya. Nah, Kang Japra ayeuna sebagai vokalis band metal. Iya. Emang pertama langsung terjun ke dunia metal atau napi prosesnya panjang kan? Panjang atuh Mang Cino kieu kapungkur mah abdi teu metalan. Untuk memetalan. Tadi tanya bahasana bisi. Oh, memetalan. Oh. Pertamana kan nu naon tah? Kapungkur pas alit menuju kelas 5 SD. Aya saageng kieu alitna. Wah, henteu aya sagede. Sageun gila. Saageng kieu nya. Terus Keur alit mah abdi teh di nasib. Eta nu selawatan nih. Pohon kayu. Eta pas zaman eta Raihan. Terus zaman eta kitu nasibna. Tinu nasid pertama. Ya teh diragukeun. Oh, bieu. Ayeuna mah rada suantana aduh seueur tinggi bukan. Oh, jadi bisi ieu mah nya. Jadi sama kayu. Nah, ayeuna ku kondisi ayeuna lah Kang Japra. Kesibukan Kang Japra tuh naon ayeuna? Ayeuna mah abi ieu we paling pemindiri bumi ngadesain. Desain Kang Japra? Kan ngadesain ieu we gambar-gambar, kadang logo. Kalau nggak acuk-acuk kali itu. Tah gitu. Dijualan deui nya atau jang naon? Abi mah dah hobi merenya. Oh, hobi. Tos we anu miwarang yang dilaksanakeun bayaranna teh mah masihan alhamdulillah. Begitu sabias nu penting mah hobi abi kacumpunan daripada ayeuna stres gara-gara ngemutan corona nya. Nya ras. Bener. Jantan ari padamelan anu kurang dipikar resep mah dek dinu teu dibayar oge da urang ridho tah. Eta Gitu kan. mohon. Jadi kerjakanlah apa yang kamu suka supaya tidak ngarumas. Nah, Kang Japra. Pengen balik deui kana musik metal. Inspirasina di mana Kang Japra teh buat hoyong ngadirikeun musik metal? Ai mimidina tinu nasid ya gitu kan. Seueur sih inspirasi abi mah aya nu di lokal aya, di luar aya. Pemi luar mah Aslay Dying, terus Lamb of God, terus Sweet Silent. Wah seueur lah seueur da seueur influencer. Pemi luar mah, pemi nu lokalna tuh. Pemi lokal mah Barterkill, meureun Beside, Forgotten, Bleeding Corpse. Terus sejabana seueur oge. Eta kan asal mah nonton gitu makanya jadi penonton. Terus ayeuna ditonton kumaha tah rasana? Wah, suatu kebanggaan di dieu mah gitu. Nya baheula mah urang teh aduh iraha urang teh bisa ada di panggung gitu nya. Pas di posisi urang di panggung anjir teu nyangka gitu asa
Wah, asa mimpi lah ini mana mau dijual 2 juta aslinya. Mau 2 juta setengah. Bere. Kang Japra pami ngalbukeun lagu batur gitu Kang Japra. Ya. Apa pas begitu didangukeun teh teu jelas lirikna teh? Ya, jelas. Apakah Kang Japra teh sami ngiringan kegituan ku nurutan eta atau ku Kang Japra ditelusuri naon ieu kata-katana? Ditelusuri sih, tapi mah soalnya upami urang tos fokus ka sadaya. Ya. Pasti katingal celah-celah lirikna teh apakah ieu keur teh naon, ieu keur pas bagian teh naon si lirikna. Jangan teh asal-asalan wah wes Itu tetep aya lirikan pasti. Aya lirikan, dan walaupun mungkin atau karya lagu teh aya lirikan mah tulisan lagu meureun. Urang ge lamun misalnya ningali lirik-lirik gitu, sebenarnya mah halus nih gitu tuh no. Halus lirik-liriknya. Cuman kan pembawaan laguna emang gitu. Gogorowokan jadi naon gitunya judulna teh si kata-kata teh naon berarti hayang we kadang-kadang suka ningali na YouTube lirik lagu ieu anu underground. Tapi liriknya teh urang teh hayang apalnya. Tapi bener halus lirikna mah. Da sebenarnya anu ngadam lirik metal teh sanes jelema jore-jore, nya sanes jelema sagawayah gitu. Iya. Profesor. Da permainan kata-kata ge ngaruh tina metal mah gitu rada wah sanes ieu teh rada karyana rada keren. Aya kata-kata anu aneh teh. Gitu. Cuman teu sadayana ngartosnya kan katanya. Beres gitu. Selama manggung ya Kang Japra. Ya. Pengalaman Kang Japra anu dugikeun ka ayeuna sesah hilapna gitu. Naon sih Kang Japra? Saya hilap mah tuh teh Sakolebat rerendengan. itu teh. Tapi nonton kita. Iya fans teh Tina Mojang. Kita Mojang lovers ieu. Anu dugi ka ayeuna emot wae gitu. Di mana ya? Padahal sih di mana? Aku pertama. Acara naon eta Kang Japra? Acara 17 Agustus. Oh, eta pertamanya. Yang pertama terus demam panggungnya mencek bahasa orang mah demam panggung gitu. Aduh. Gempeur lah. Bener eta aduh. Biasa abi nyanyi teh tegerak, Terlepas itu. Terus tegeraknya lah. Cicing mah juga patung. Jadinya aduh, eta mah pengalaman mau sampai terlupakan. Eta pas tergerak itu ku penonton, "Woi, gerak atuh woi." Gitu tuh. Timbulan. Oke. Serius teh? Oh, itu. Tah, ku nanjak turuna Human Place lah. Tah ya, aya masa-masana ya. Ku sabab dinu grup band mah ngahijikeun 5 personil eta bukan sesuatu yang mudah Kang Japra. Susah, benar susah. Katambi, sanes lima wae Katambi pernah sareng manajer. Ya. Jantan genap bener teh. Wah, susah pisan ngomong eta. Cara menyiasatina kumaha Kang Japra supados sarorid sadayana karompak sadayana egois sadayana kumaha Kang Japra cara ieu. Jadi mah saling mengerti teh anu. Saling mengerti soalnya Perjanjian ti mimiti banyak. nah biasa. Nah, enak upami si ieu Kunaon sih ngogobet? Cakep. Ini jodoh. Terus. Jadi upami orang kekeh hayang ide orang dipake pasti mau jalan, pasti bakal ya salah paham. Kudu bisa narima berarti. Nah, eta kudu bisa narima. Da pemitik itu mah bener bakal hancur karena nya kaalaman aku ben nu kapungkurna kitu. Tah, Kang Japra. Iya Kang Japra nyandak naon ya? Ieu teh produknya icalan abi gitu. Oh, icalan Kang Japra ieu teh. Coba bet. Tiasa ditinggalkeun ya itu. Bios mangga. Tah ieu icalan Kang Japra. Pamirsa. Naon ieu teh? Bako rasa bunga Tanjung. Oh, bako rasa. Oh, aya nama bako teh aya nu rasa-rasa kitu nya. Oh, aya mah. Jadi berhubung ieu meureun kapungkur mah kan rame ieu teh vape teh nya. Rokok elektrik. Tah si rokok ieu teh
si rokoknya nu rokok biasa teh rada kaelehkeun gitu. Nah jantan we beureun aya nu ngadamel bako rasa. Bako rasa nya. Tapi peminatnya seueur ge. Seueur oge. Jadi peminat si nu ngavape teh sebenarnya pindah ngali ka dari ieu. Cuman ieu mah sistemna lintingnya. Nya. Untuk biasa ngangge, untuk biasa ngangge cetakan gitu, mau biasa ngangge cetakannya biasa. Oh, biasa ngangge cetakan. Biasa. Tapi bios ieu nyobian. Mangga. Malah aya intel teh. Pami ieu misalkan para pamiarsa Kilat Bajar TV hoyong meser bunga Tanjung ieu, tembakau bunga Tanjung ieu. Ka mana ieu Kang Japra? Biasa kontak di Instagram. Instagramna naon? Instagram lagi tariat bleeding. Nah, jadi dia dah. Upami dek di WhatsApp biasa di 0877 2 hiji gelap deui. Kayak ya Dia we lah ya. Cobi ya, pamirsa urang review heula. Kumaha kenging we persana review. Enak. Ini juga aya min ani teh. Nya, kadang min. Juga aya min. Tah pamirsa pami peryogi ya, pilih penasaran. Ieu rasa strawberry ya. Aduh teu Aya rasa naon wae teh? Nu kitu. Aya mangga terus teh kacang hijau. Wah, Nya, kacang hijau. bubur kacang hijau. Heeh. Nah eta Aslina aslina Jak kesu teh aya nya. aya Jasuke. jagung susu keju. dak pusena. Jasuke. Jak kesunya. Jasuke. Terus rasa anggur. Rasa varian aya teh. Oh taya mah tuh. Oh, taya. Mal payu juga na pahit. Oh, mana masih saya lah kayak tinggal cek ke dia Di DM ya. Biasa panginten ieu vokalis metal bari nyanyikeun lagu pop Sunda kieu ya. Kumaha jeung Kang Japra? Mulai dah. Besok we. Bismillahirrahmanirrahim. Kahayang mah ieu teh sakur ngimpi. Atasnya tos. Mendingan metal. Mendingan metal. Tapi alhamdulillah teh lah meskipun Kang Japra vokalis metal tapi masih keneh mencintai budaya sorangan. Pasti. Iya weh, ti abdi mah nya pesan ti abdi mah berkarya saprakna weh tong ngadaguan hayang dibayarnya. Terus perjuangan mal mungkin mengkhianati hasil. Pokoknya mah aya peluang celas kedik gaskeun, peluang sakedik gaskeun. Kesempatan tidak datang dua kali. Tah eta buat tingket tina perih jadi kapeurah. Nanti Perih jadi peurah. tah eta pokona mah gaskeun semangatkeun. Jangan corona ieu ge tong naon teh? Tong menyerah. Tong menyerah pokona mah hidup mah lah. Jika lagu masih tadi jangan menyerah. Iya betul. Cikang ibet kumaha Kang Ibet? Dalam kondisi dan suasana pandemi saat ini, jangan sampai telat makan. Imun tubuh harus. Saya tahu aja Kang Ibet. Sabab abi teu gaduh kata-kata lain selain eta. Jaga pola makannya. Bener. Tah kumaha ieu ti Kang Cino ieu? Tah ieu abdi pribadi mah panginten bade genre musik naon-naon wae selagi urang naresep mah jalani we. Gaskeun kitu Kang Japra. Model misalkan aya metal ya. Ibu-ibu kurang resep gitunya. Ada urang resep, ulang ningali pandangan batur. Penting mah urang teu ngarugikeun batur. beres. Jalani wae eta musik mah. Sabab musik-musik naon wae karya seni kalebet Kang Ibet. Dapat miasa ke Bajar TV panggil mau sakitu wae teh abdi Cino. Abdi Ujang Ibet Leonardo. Japra dalam kurung karet bleeding. Tepang deui sareng segmen CS salajengna panjenengannya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.